Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, ayeuna orang mengenal dina laras atanapi nada salenro gitunya. Mengdarum hari kan tadi mah aya pelok, aya sorok, madanda atanapi jawar, mandalungan, mataram, terus ngan sakitu nya. Pasti aya deui kitu hiji dua nu kalangkung mah nya. Tapangitan ayeuna aya tadi mah pelok geur pausup nada pelok mah. Dulu daminatila dalatina mida kami kusuling daminatila kumaha biasa daminatila dalatina mida kami ku kacapi mah oh nah eta suanten pelog ayeuna mah salenro gerak cobian salenro dina 5 sareng 2 di robahna. Upami dina salendro, dina pelok kantung ngarobah 2. Oh janten pamitina pelok kana salenro mah ngarubahna teh Dina 2. nada 2 mi sareng 5 mi sareng la gitu nya. 2 we. 2 intina. Oh iya. Nah, terus sareng yo. Nunaningan dami latina tila. Di mana anak atau di mana? Oh 5 di kenoran, ada 2 kenor. Nanti nada tina pelok ke sana kita kantung noran 5 sareng 2. Oh 5 sareng 2 jinten li Hiji 5 opat mah hiji opat 3 mah anger. posisi pelok. Nah itu salendro yo. Oh Ya iya kan. janten dirobah anu sareng anu kaluhur warna gitu nya. Oh dami natila kurang cobian mintanya dina lagu dago pakar cobian lagu dina dago pakar ku salendro biasana kan ku sorok eta teh posisi nada nate pami ieu mah dina sarikayanya sarikaya kumargi aya tingkatan-tingkatan deui sapertos dina pelog teh aya catrik, aya kulu-kulu, aya puspajala, aya bungur, terus aya mandiri, sareng anu sanesna gitunya. Tayna dina salenro mah aya sengot, sinyur, kulu-kulu barang, kulu-kulu bem, terus aya naon deui eta teh kitu teh. Genuk. Kadang dina pelok ngasan romah lungsur sakawat. Kadang mun dina sengot orang teh karena tilu matu karena saya mah jantet turun jantet naik terus turun jantet tilu teh jadi opat. Oh nah tilu kita opat teh sengot kalau dina jadi sengot tidak opat kita lungsur sanada eta ge dina seno bisa di kan nadana anggar dina 5 asina mung ageung nah breaknya ageung mau dina seno mah dina kakawen seno wayang pasti ngangena surupana di mana olahraga geus surupana tarik nah gitu ngajelengnya jadi turun sanada datang dina wayang mah ligar saeur ligar datang ligar teh pemilu surupan agung mah bakal leungit tah gitu dah bisa urang cobian dina lagu dago pakar urang cobian dina laras salendro gitu nya sakumaha ya Tresna makan yang di dago pakar oh siap berarti sarikaya tak kalah tanya tina opat tina 2 alah nyakeun ka para wargi sadayana nah jadi kieu suarana salendro mah kurang dilaguan ku lagu dago pakar mungkin tresna mekar iya di dago pakar tukar pahet jangan dibakar sauyunan tuh kalau jadi beda suara nage tepung ngarempung jajantung rejeng jajantung
labor jadi hiji ngaruntuy lir buah kawung ricit manuk jeung seorana angin masuk melit asih ngahariring Di pautan ya Pak. oyak kena dahan musikeun rema panangan silih cepeng lempang mapai endahan dago bakar geus nganter ka pangantenan dago bakar langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja dago bakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago bakar ganti ngarahan lainna lagulas lagam salendronya kuring waca ngahaja arek balaka sugan angin waase nepikeun sorang pambejakeun kaguhan nu basa eta jeung manehna kuring waca hirup di teu